Wa qad dakaro jeung geus nyata nyaritakeun wama jeung perkara yajri anu berjalan itu majrodalika dina tempat berjalana anu kabeh. Wa qad dakaro jeung nyata geus nyaritakeun dalika kana nu kabeh kullahu tegasna sakabehna itu dalik saha al Imamul Ghazali Imam Ghazali fi bidayatil hidayati dina kitab Bidayatul Hidayah. Karyana Imam Ghazali teh seueur nu katelah di mancanegara kitab Ihya. Ayeuna karya nu sanesna seueur Ayyuhal Walad karyana Imam Ghazali. Bidayatul Hidayah karyana Imam Ghazali. Nu tadi disangemkeun teh sami terus dicarioskeun ku kersana Imam Ghazali dina kitab Bidayatul Hidayah. Wa Sayyidi Abdillah ibni Thahir jeung Said teh gelar teh Imam Abdillah bin Thahir fi Sulamit Taufiq dina kitab Sulamut Taufiq rahimahumallahu taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Saur pun Bapak menyangemna kieu ari kitab Sulamut Taufiq teh kitabna alif ipis tapi eusina mundel dikawit ilmu tauhid ilmu tasawuf ilmu fikih aya di dinya. Mata kunaon rata-rata di pesantren pasti kitab Sulamut Taufiq itu diaji, pasti kitab Sulamut Taufiq teh diaos karena penting jang muta'alim memahami karena kandungan nu aya dina kitab Sulamut Taufiq. Wasani jeung ari nomor kadua ieu tina bab kaopat nya. Tadi teh nyarioskeun kitu. Kan tina bab kaopat teh nyarioskeun kumaha? Fi adabil muta'allimi fi durusihi tak geus dijelaskeun ilmu naon wae. Kartos ayat ba'a etayen neruskeun muta'allim fardu ainihi kana ngaji ilmu fardu aina muta'allim bita'allumi kitaballahi kalawan ngaji kana ilmu Quran. Naon ngaji kana ilmu Quran teh? Ngaji kana ilmu Quran teh maksudna ilmu paranti nganyahokeun. Sudah bisa disangkana ngaji Quran teh. Ngaji Quran wungkul. Maksudna bita'allumi kitaballah teh ilmu paranti nganyahokeun atawa menunjang jang memahami Al-Quran, jang memahami kandungan Al-Quran. Ada ku maca Quran kungkul ku ngadaras mah teu bisa memahami kana Al-Quran. Naon atuh maksud diajina? Ilmu usul, ilmu naon saban-saban pantina ilmu tasawuf lain tasawuf, ilmu nahwu, ilmu sorobna, ilmu ma'anina, ibi ta'allumi kitabahu lain ilmu maksudna diajar maca Quran unggul kayak aya kahareupna. Maksudna bi ta'allumi kitaballah teh ilmu paranti nganyahokeun atau menunjang untuk memahami Al-Quran dan kandungan-kandungan Al-Quran. Teu cukup pas sehat tungkul maca Quran, tapi orang kudu apal kandungan isi Al-Quran. Teu cukup apal jeung alus maca Qur'ana, tapi orang kudu penting memahami kana Al-Quran. Fayat
takinu maka kudu paham muta'allim hu kana ilmu ittiqonan jayidan kalawan pemahaman anu alus. Wayajtahidu jeung yen wayajtahidu jeung sungguh-sungguh muta'allim fi fahmi tafsirihi dina memahami tafsirna itu kitab Al-Quran wasairi ulumihi jeung sesana pirang-pirang ilmuna itu Quran. Fa innahu maka sanyana ilmu aslul ulumi punten fa innahu maka sanyana itu ilmul Quran atau kitab Allah aslul ulumi eta pokokna pirang-pirang ilmu wa ummuha jeung indukna itu ulum wa ahammuha jeung pang penting-pentingna tina itu ulum. Sumayah padu tuluyen kuduna larsi muta'alim min kulli panin tina saban-saban pan ilmu muhtasiron barina anu ngajelaskeun ya jama'u anu ngumpulkeun itu pan fihi dina itu kitab Allah ilmul Quran baina torofaihi di antara dua bagiana itu ilmul Quran minal hadisi nyatana tina ilmu hadis wa ulumihi jeung tina pirang-pirang ilmu hadis wal usulaini jeung tina wal usulin jeung tina pirang-pirang ilmu usul wan nahwi jeung tina ilmu nahwu was sarfi jeung tina ilmu sorof. Wala yasgilu jeung ulah nungkulkeun muta'allim hampura wala yasgilu jeung ulah nungkulkeun hukam muta'allim naon dalika itu nu kabeh kulluhu tegesna sakabehna dalik andirosatil qur'ani tina tadarus al-Qur'an wa ta'ahudihi jeung ngajagana itu al-Qur'an durusah tul Quran wa mulazamatihi jeung ngamistikeuna Al-Qur'an wiz dan wirdan teh ya aya wir dan barina jadi kabiasaan minhu timuta'allim kula yaumin dina saban-saban poe ya ngaji ilmu nahwuna di aos, ilmu sorobna kedah di aos, ilmu usulna kedah di aos. Bahkan tadi disangemkeunnya lain wungkul ilmu Al-Quran tapi ilmu hadis ge wajib di aos. Ilmu tauhid kedah di aos, ilmu tasawuf kedah di aos, ilmu fikih kedah di aos. Tapi wala yasgiluhu dalika andirosatil Quran. Urang kahade ulah katungkul ku ngaji ilmu-ilmu anu sakumaha parantos dibahas neme sehingga lupa urang teu maca Quran acan. Artina ngaji maca Qur'anna urang kudu ngaji ilmu jang memahami kandungan Al-Qur'anna oge urang kudu jadi duanana ku urang kasamper maca Qur'anna kasamper sabab al muta'abbadu bitilawatih ku maca Quran teh jadi ganjaran ngaji na jang memahami Al-Quran kudu matak di urang tadarusna aya bahkan sameh ngaji sok kadang tadarusnya
waqiahna tabarokna kurang diangge diaos ilmu sorokna ku Pak Ustad Fahri nahukna ku Pak Ustad Mukhlis fikihna ku Pak Ustad Gunara gitu lian kadang tauhidna ku Pak Ustad Uji diaos di pasantren karena memang penting lainna kabehana diaji ku urang ngan kahade ngaji Quran ge ke kedah wal yahdar jeung kudu sieun muta'allim min nisyanihi tina pohona itu Quran ba'da hibdihi dina sabada nalarna itu Quran kieu malikeun jalma anu keur neangan ilmu jalma nu nalar Al-Qur'an kahade kudu sieun bisi poho talaranana sabab aya nalar aya katalar ari nalar mah dihaja nalar mah dihaja ari katalar mah teu dihaja tapi ku bakat sering akhirna katalar contoh surah Yasin sigana urang can pernah ngahajakeun nalar surah Yasin ngan kulantaran sering maca surah Yasin sering ngupingkeun sering ngiringan nu akhirna surah Yasin jadi milu katalar ku urang ari nalar mah ngahajakeun mana katalar surah An-Naba karena ditalar eta ngahajakeun nalar surah An-Naba nalar di surah An-Najiat soalnya kan jarang dibaca surah An-Naba jeung surah An-Najiat mah sehingga di mana hafalna teh ngahaja ku ngapalkeunana sigana urang maca surah Al-Fatihah lain menang nalar tapi katalar ku sabab sering apa cangkem katalar mah tak beda aya nalar aya katalar tah nu bahaya mah ngahaja nalar tuluy poho karena Quran eta bahaya faqad waroda makanya tages datang pihi dina itu nisyan naon ahadisun pirang-pirang hadis tajjiru anu nyawad anu nyacad itu ahadis anhu tina sabab nisyan kumaha geus dijelaskeun tina hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kacaca dan jalma nu nalal Al-Qur'an nepi ka poho deui wa yastagilu jeung nungkulkeun muta'allim bisarhi tilkal mahfudati kana ngajelaskeun pirang-pirang nu ditalar alal masyayikhi ka pirang-pirang guru naon maksud nungkulkeun teh maksud nungkulkeun ti dieu teh ya naon nu geus ditalar setorkeun tepikeun sorogkeun hasil tina ladang talaranana nah geuningan bisi salah batak sok aya setoran talaran bisi naon salah salah mun dina Quran salah panjang pendekna aing saukur nalar cek sorangan manalar ai pas di dengekeun panjang pendekna salah makharijul hurufna oge salah tapi sikitu matak anger kudu disetorkeun kudu disorogkeun maksud tujuan tina disetorkeun disorogkeun teh hiji ngaevaluasi tina hasil belajar urang tina hasil ngapalkeun urang atawa nalar urang nomor kadua bisi aya nu ditalar teh salah nalar jurumiyah setorkeun bisi salah babacaanana nalar hadis arba'in setorkeun bisi salah hasil talaranana bisi ngacapruk ka mana mending matak disetorkeun di urang sok aya oh alhamdulillah mal sabtulin setor talaran teu nalarna hade kudu jadi aya dalilna teh tah dalil setor talaran teh aya keterangan setor talaran teh aya
tak lamun ayah santri terdaik nalar-nalar acan atau nyerah ku talaran mung urang ngobonganna aya talaran atuh hampura kapanan eta teh kakuduan seorang santri kakuduan jalma nu keur nyupri ilmu. Sabab naon lamun jalma nalar kana ilmuna berarti jalma sungguh-sungguh hayang bisana. Mun jalma teu daek nalar kana ilmu nu keur diajina berarti teu sungguh-sungguh sakasampeurna we. Matak di pasantren sok aya talaran, beruntung lamun aya talaran. Tuluy ku urang ditempuh talaran eta bahkan ku urang wayas tagilu bisarhi tilkal mahfudati alal masayyihi. Bukti urang teh ciri sungguh-sungguh urang belajar, sungguh-sungguh urang hayang bisa. Dalam teu daek nalar acan mah ciri jalma teh ngajina teh sungguh-sungguh kasampeur we. Entak di pasantren mun aya santri teu daek nalar ciri berarti ngajina teu sungguh kitu eta teh. Waliyah darjeng kudu sieun muta'allim minal i'timadi tina tatagenan pidalika dina nu kabeh alal kutubi kana maca pirang-pirang ibtidaan dina mimitina wungkul kudu sieun. Naon maksud ti dieu teh lamun ngaji atawa tatagenan boga kayakinan cukup ngaji tina hasil ladang nu teu jelas mitina wungkul maca contoh siga kieu muka Google tuli di dinya aya tulisan atau orang teh yang apal tentang anu muka Google teu apal ti mana ieu sumberna teu jelas langsung we ku urang teh dijadikeun tatagenan atau dijadikeun referensi nu kuat teu bisa eta teh kitu teh cilaka mata di sisi lain aya Google teh terbantu untuk mengakses informasi, tapi di sisi lain ku ayana kecanggihan teknologi jalma teh mau ngaraji kunaon mau ngaraji cukup ningali tina Google geus sagala aya tina Google oge ta ieu nu jadi masalah teh jang urang kumaha urang mah kudu ngaji urang mah kudu nyupri ilmu sanajan sagala aya naon sababna sanajan sagala aya ari teu apal cara ngagunakeun mah jadi salah. Numpak motor ngan saukur ningali we tutorial eueuh nu ngajarkeunana deukeut cilakana. Nah gitu. Mentak pentingnya. Bal ya'tamidu balik ta kudu tatagenan muta'allim. Maksud kudu tatagenan teh kudu ngambil kepastian bahwa milarian ilmu teh gitu ta referensi nate tina saban-saban ilmu man kajalama huwa anu ari itu man ahsanu eta leuwih sae naonana takliman ngajina sahalahu itu man wa aksaru jeung leuwih loba naonana tahqiqon ngarealisasikeunana nganyatakeunana ngalaksanakeunana pihi bisi man. Jadi nu alus nyuprih ilmu teh kamana nu alus nyuprih ilmu mah lain tina Google ngan saukur modal kuota ngajedog di kamar cicing di imah di bacaan tuh we meyakini aduh kacrut kacida nu alus ngaji mah eueuh deui datang ke majelis taklim bari terang urang apal guruna di mana masantrena bari ngajina leuwih hade tur leuwih loba ngamalkeun tina ladang ngajina alias sok ngamalkeun oge kana ngaji nu geus disampaikeunna eta. Ieu lamun ngaji hayang bener mah nya datang we ka pasantren datang ka majelis taklim eta ngaji bener jelas. Pak abi teh can teu aya waktos ku damel maneh damel wae oge aya kaburuna atau anjeun oge bisa ngusahakeun kana gawe sanajan capek menyana kana ngaji teh bisa ngusahakeun acan. Nah sok aya kan ngobrol kitu teh
Abi nada kumaha udah sibuk abi teriwe di mana di Padamelan. Ente ku Padamelan atau sibuk ku pagawean ngerasa terugi, manya datang kana pengajian ngerasa rugi. Ari gawe ti isuk nepikeun ka sore bahkan nepi ka peuting teu ngerasa rugi. Sanajan capek tapi palebah hadir kana pengajian ngerasa rugi. Oh berarti anjeun teh bener-bener hayang boga ilmu atau teu bener-bener hayang ngarti kana ilmu. Ngan cukup hayang boga harta. Kitu gawe cara naon bedana atuh jeung Firaun jeung Sidad jeung Korun. Jadi wayahna kudu ngusahakeun kana ngaji mah sabulan sakali, saminggu sakali, da umur lembur ge aya jadwal pangajian. Eusian ku urang. Nepi ka henteu teu acan. Wa yurai jeung kudu nuturkeun, lalu itu biasana ngaraksanya. Maksudna wa yurai jeung kudu nuturkeun muta'alim fil masayyihi dina pirang-pirang guru. Oh hijikeun fil masayyihi dini dina pirang-pirang guru agama kitu tah. Nu ngartikana agama tuturkeun ilmu nu ngartikana agama. Wal ilmi jeung guru ilmu guru tingkahna naonna akhlak maksud ti dieu teh. Wasafaqati anunya ahan wa ghairiha jeung salian tinu kabeh tuh tuturkeun mah guru nu ngarti kana ilmu agama nu alus akhlakna nu nyaah kanu jadi muridna. Ari nyaah kanu jadi murid tidak beda-beda. Digeunggeureurkeun bakat ku ngageunggeureurkeun bakat ku nyaah ka murid. Nya. Benar? Nyarekan bakat ku nyaah ka murid. Siga kolot we boga budak tuli budakna teh huhujanan dicarekan ku kolotna teh maneh teh ulah huhujanan. Naon tujuan kolot karunya bisi gering. Lain ulah huhujananana ngan karunya bisi gering bakatnya kolot teh ka budak. Da geuningan lamun kolot lamun budakna geus gering mah nu riweuh teh lain budak sorangan kolot teh milu riweuh. Tah guru ge nyaah di mana aya santri nu teu ngaji dicarekan digeunggeureurkeun nyaah bisi teu ngarti. Geus teu ngarti geus teu bisa naon-naon guruna oge nu milu era majarkeun tara diwurukan padahal budakna tara daek ngaji gitu. Tak sok digeunggeureurkeun. Wal ya'khud jeung kudu nyokot muta'alim minal hibdi tina talaran wasyarhi jeung penjelasan makana perkara yumkinu anu ngongangkeun muta'alim hu kana itu ma wayutiku jeung anu kaduga muta'alim hu kana itu ma halahu dina tingkahna muta'alim min ghairi iksari mumilin kalawan teu ngalobakeun maksakeun. Tuh. Jadi kieu seorang murid wajib nalar, wajib memahami kana penjelasan jeung wajib ngajelaskeun kana ilmu nu diajina bari sakamampuanana. Teu kudu dipaksakeun ka hade bahasa teu kudu dipaksakeun teh ulah boga rasa. Tuh kapancan teu kudu dipaksakeun nalar oge. Heuh teu kudu dipaksakeun teh nu sakira-kira teu mampu gambaran kumaha geus kolot geus boga budak dititah nalar alfiyah atuh lieur. Karti geus kawin dititah nalar jurumiyah dititah nalar alfiyah kapan lieur pabeulit jeung kuneangan nafkah. Mana atuh maksudna anu kuat mah tah anu kuat mah urang can boga pikiran naon-naon keur nyupri ilmu anjeun mah wajib katalar mun kolot anjeun cek kolot anjeun teh urang mah da rumah sabaheulana teu masanten ayeuna we resep kana pangajian teh alhamdulillah tuluy we wayahna kudu katalar juz'ah mah atuh lieureun wayahna kudu katalar alfiyah geus ni kudu katalar alfiyah hutang ge poho bayaran ke bank emoke lieur ya kudu nalar alfiyah anu kitu mah min ghairi iksari mumilin teu kudu wala taksirin jeung ulah lalawara mukhillin anu matak nyacad
bijudati tahsili kana kaunggulan ngahasilkeun ilmu. Naon maksudna? Wala taksirin muhillin bijudati tahsili. Kahade mun ngaji ulah loba teuing lalawora, ulah loba teuing caliweura nu matak nyacad ngahalang kana ngahasilkeunna ilmu kitu. Mun keur ngaji teh naon sikap lalaworana? Ah loba we nyapelekeun kana ilmu, nyapelekeun ka guru. Urang teh keur teh capek neangan ilmu teh, der nalika urang nyuprih ilmu teu hahasilan sabab caliweura dina keur nyuprih ilmuna, sabab lalawora gagabah dina keur nyuprih ilmuna. Matak ieu kitab teh ngabahas supaya urang neangan ilmu bener-bener make akhlak, make tata krama supaya ngahasilkeun ilmu anu manfaat. Wassalisu alhamdulillahirabbil alamin. Duaan jami'an. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tasba'u wa min da'watin la yustajabu laha.